Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dewi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Warga mandiri para baraya mana beayana utamanya pisan tempat baraya mengagaduh hadiahan cerita Jawara Tigo mau kerangan desa mau ayana berhibangan bagian anu ka-45 anak sakumaha bukan berhibangan dahan sapeting kemarin di bagian anu ka-44 pendaran mang jadi kebegatuan dina mangsana medarikan keayaan liburan dan khususnya nyatana Aki Purnaga arek dijebloskeun kana obat atau napi panjaranya kalayan kenging perhatian ti Panjurubun ngakitu deui Wirapati Gagak Bodas jeung Sikala Surya. Sesatnya Aki Purnaga jadi babandang. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ye carita langkung paos namah mangga urang sami-sami bandungan usadeana namun kadilat janela poho panto lali kana kunci wilujeng pun. Mangsaan pasasare harita teh di wewengkon Gunung Sambung. Khususna atuh ka Panjurung katik murid-muridna di antarana si Gagak Bodas, Wirapati, Kala Surya. Kira nyaksian kaayaan Aki Purnaga anu harita cameot weh. Rumasa jadi babandang. Malah pok Panjurung harita. Bos, ngan bayarnya urusan si badang bayarnya kumaha ta si aki-aki puan kumanya jauh. Nanaonan siya tumakay di gadang kadiyo. Kamu ayang gunana. Dihakan daging na tunguna. Kinae siya di alam namin na ha. Mabisa daging korot. Kingamaihan. Paling oke dia ada kulitnya ke menunggoy. Cek Panjurung bakal gak siri bari panungurang kaki Purnaga muka kerot bakatku gemes. Hayang pasti genggeman musuh. Tapi tengayakeun peta kasar Purnaga teh tetap sabar menjeg mikiran pilampahin kaharupna. Ngadenge omongan guruna kitu pok si Gagak Bodas harita. Kamu jangan gede, Kak Guru. Dah balikum, dikumahakan bawa ka desote. Dumi bawa ini bunga dosa. Bawa nyiksa ka Wirapati, dia Sikala Surya. Gas ka dia mana jan arek di pondaran oge. Kada daun. Cuk si Gagak Bodas dengan cerong kaki Purnaga kawasan izin pisan. Tok Wirapati harita. Guru, saya nama pondaran aki-aki pelatih. Marginya ya pisan ngabalapkarkeun abdi duaan jadi sangsara teh, Guru. Malihan mo upami teu katurungan ku si Gagak Bodas ku si Kakang. Duga kumaha na si abdi ayeuna. Hei! Ya atuh siya. Makin digugumong ka dia mangklok ay erek di pondaran magablong.
Bos we di itu sekalian podaran ku dia. Bejaan we aing mah. Tapi ayeuna mah dah geus aya di dieu, teu bisa di podaran kitu wae. Geus muda kumaha? Kan urang karambora sugan jeung sugan aya guna keur kahareumna. Jing bawa ke penjara di jero tanu. Cik Panji Ruyung bari ngareret ka Wirapati. Nitah mawa ka penjara. Menggagungkeun urang kerem di penjara dah. Sida kada saun sangsarana. Naku maharasana di penjara tuman yo. Aki-aki peot lakur luar ha. Cik Wirapati atau Feni. Jenang tuli serta kerot nyekel kana dengan aki Puralaga. Tapi mame ini piagak bodas pokla ngomong harita. Gimana Wirapati? Aing sejan yang warana. Hasaha ieu mangkuluk rusanya na. Aing hayang nyahola. Itu kejama ite kang si Puralaga marana. Ya? Si Puralaga marana teh sesepuh di Kadabangan Cibeni. Tapi dia sebenarnya mah nyoteh teuing teu fungsinya ho. Tapi gua atuh. Cik urang tanya heula ku aing. Hei agi-agi. Saha ngaran maneh? Nusanya da. Tadi tengah jawab wae sia. Yo, jawab bener. Samaran. Urang mah moal ngabegakeun ngaran. Lamun anjeun teu nerangkeun usahanyana. Naha saha ngaran anjeun? Jeung saha eta deui? Cek aki Puralaga mau ka Panji Ruyung. Hayang nyahu kalayan jelas. Mari kokos ke goblok. Hek aing jadi bejakeun. Bisi sia can nyaho. Ya aing. Nu katalah gagak bodas. Gagak bodas. Ha. Hiji tangtungan jama gagah sati. Muridna kersa guru Panji Ruyung nu gagah rongga. Tah. Ieu Panji Ruyung ge. Ari sia-sia. Urang mah Puralaga ti Cibeni. Ngan sakitu jawabanana ti aki Puralaga. Cukup. Sakitu geus Jing. Geura dulu di penjara. Bari jeung nungguan siksa anu bakal ditibankeun ka sia. Cik bogak bodas. Kecerot hidup ka bibir bari jeung si manu. Semu moal pisan. Da eta mah karasana kana hate. Ki Puralaga mutak nyeredet. Parandene kitu aki Puralaga teu nimbalan. Laka hayat ka Wirapati anu keur ngenek geus nyekel ti tadi keneh. Ayo ini sia gunung dagor guaing. Cek Wirapati berjenong tak. Leos aki Puralaga ini dituturkeun ku Wirapati. Nuruk ka hiji tempat di cenah mah penjara nu aya di jero wuntani. Lawangna teh ti dapur, sadengkeun gagak bodas jeung kala surya ngariung we jeung Panji Ruyung ditepas. Tekun sila. Wirapati geus balik deui sangeusieun cerikeun ka tempat atawa ka penjara mah. Nganterikeun Puralaga, marehna geek diuk deui dina urupna tadi. Panon maong ka guruna anu keur ngahulang jiga aya nu pikiran. Ya guru. Jauh anu guru bilang mah. Samampai nasi berang kudu durus ka ieu. Warga kudu dipaluru jama anu bukan dosa da. Cek si gagak bodas namitian di ngomong. Lalu pisan guru kada kumaha ieu na yo. Cek Wirapati deui. Ya euy, dengekeun. Si berang kubur sakumaha misinya ngan udah jauh teuing si imam. Jadi tuwe deket tangkai sawah hejo. Terus kumaha? Seterusnya, ngeunaan nu maehan si berang memang kudu dipaluruh karawan daya.
Aing bawa ka senangnya hati lamun can hasil males kan nyari kaca manggluk. Pek kumaraneh panuru. Nah di mana ayana manggluk nu ngagem baju sugma. Jeung sahangaranna nu yakin. Lamun urus ka bangun. Memutuskan panaku maha. Kusna panaku maha. Mun geus kapanggih pek jangka laksing bedang. Lamun teu kuat buru-buru bebeja kain. Jadi marane tiruan guru ini tinggalkeun ieu paguron neangan mangkluk nu geus maehan si belang kakitu. Jadi Cek murid-muridna saragut pisan. syukur ari kedua. Nah ayeuna aing rek nanya. Kumaha ari hasil tina lalampahan marane wira bagi. Nah hasil aing duaan teh bebenangan salida lunta teh. Mana tuh hasilna? Bet lengoh deui siah balik ka dieu teh. Tujuan kuring pangdalunta sanes bade milarian harta bana. Tapi bade milarian musuh-musuh kuring, Guru. Sakumaha anu geus diterangkeun. Kahiji neangan si Wirosada, kadua neangan si Wardi jeung baladna. Katilu panasaran keneh. Kuring teh Guru. Hayang medangkeun di Sutirah. Kabung belengan kuring teh kitu Guru. Mengincan aya anu hasil. Kukuh keneh sia teh can beunang eta awewe teh. Acan. Ari sia neangan naon ka Surya? Hei, Sami Guru abi ge da salah lakon sareng Wirapati. hal. Ben, nampakkeun ku sorangan. Aing moal mantuan ngan kade sing bisa ngajaga Rusia. Tempat ieu omat ulah kajahuan ku jalmalian anu eueuh gunana. Sabab ieu teh Rusia gede. Sanes parot mamadangyan. Panji Ruyung jeung murid-muridna tingkoloyong we ka tempat reureuhna. Wirapati jeung Kala Surya sakamar, ari si Gagah bodas misah. Sedengkeun Panji Ruyung mah ngacicentul we di tengah imah. Bari jeung mikiran kajadian tadi. Lantaran ngerasa keuhul kanu geus maehan pipiaraanana nyatana meong nu kelas si Belanda. Nu geus kumaha maehan si Belanda ku. Nyaon sababna bangga sakit ku boga kasalahan naon aku sia ke Belang. Lamun manusia can kapanggih aing wacan tram hade. Salilanya aing teh penasaran. Hayang mulangkeun ka nyeri kaca mangkluk. Hutang pati bayar pati, hutang nyawa kudu dibayar ku nyawa. Paehna ingon-ingon aing si Belang kudu ditebus ku nyawa kudu maehannya. Aing geus kalimitan hiji balad nu satya. Anu pangabisanna geus eueuh tandingna. Bisa diandelkeun pisan. Kitu gerentesna hate si Panji Ruyung. Barjang terus musat bungut micen tunu. Panon atuh karasa cepel hayang peureum. Parandene kitu Panji Ruyung ngahajak moal sare sabuting eta mah cenah. Sugan jeung sugan aya ilapat anu hade tinu goibna anu maehan si Belang. Panji Ruyung curiga kaki Puranaga, tapi can aya bukti nu bisa dipake dasar pikeun nuduhna. Bangsa alam teka catur panjangna alam sore, raketak alam teh hiung, ngaju kapeuting. Sedangkeun di jero tahanan nyatana ati Puralaga. Harita teh nyarane we kana bilik obag alias tahanan, atawa kamar panyara. Ari panon naong kana lalangit kamar anu remeng-remeng, ngan saukur kacaangan ku palita. Kaki Puralaga tak cidak pisan tu genah hatena.
Lantaran saumur jumlah kakar harita ngalaman dikerem ku pihak musuh. Bari jeung samar kana salami. Atuh sajabati kitu ngerasa heran ka bina-bina. Namun sababna lantaran pangawasana asa musnah kabeh eueuh nu nyesa. Teu bisa pisan diandalkeun keur ngabebaskeun diri. Ya punaon aku aing. No sababna pangawasa aing bisa leungit. Kamugaan ilmu nanahaon kamang kelukmu kadkalasi gagak bogastis. Yung nadoy atuh aing heran ku alampahan si wakitnya make kabur ningakeun aing. Nah kapikir cara segen keur ngabelaan aing. Kangku aya sababna ieu. Sarta aya nu jadi kasangku kangnya nasib nepikeun kaki aing. Itu cik aki Puralaga ngagarembang ngalaunan. Retna panto panjara dikunci paduh pisan. Hawar-hawar kadine kene sorak tongeret menikeun kangear. Ret panon kaluhur eueuh lawang gesan pikaburen. Geus komon ari delik mah. Kabeh oge kuat lain bantrak-bantrakeun. Teu aya harapan kana bisa lolos. Nu akhirna aki Puralaga mahuhulan we mikiran nasib. Sakitu alam liseupreupan teh pituduheun teh kalahkah anger. Panon mah colohok we muncrongkan anggan. Kasugri para wali. Can urang tunda heula kaayaan aki Puralaga anu keur aya jero panara. Kumaha nasib saterusna? Insyaallah tentu kaharep kasampun deui ayeuna. Urang tinggalkeun ngakitu deui atuh panjeruwung jeung murid-muridna. Tunda heula we sakedapna insyaallah kaharep kasampun deui. Ayeuna urang pusarkeun perhatian urang. Nyatana Raden Purwa katut upas kadelia anu bade ngabujem ka Kalang Sawung. Kasugri para wargi urang ngebatkeun ieu carita nu geus lila katunda-tunda. Nyatana Raden Purwa kalih upas karya alias besan harita teh atuh Den Purwa aya di setengahing perjalanan. Dibarengan kumang upas karya deuk ngajugjug ka Kalang Sawung. Naon maksudna? Tayalian pikeun ngarengsekeun masalah paduron. Nu kiwari geus teu boga pangurus lantaran Mang Dipawara tiwas ayeuna binasa. Mangsa alam harita teh geus wanci asar. Den Purwa masih keneh aya di setengahing perjalanan can tepi kanu dijujug. Atuh kacida ngarasa kesalna lumampah teh. Sabab geus hayang buru-buru tepi ka Kalang Sawung. Hayang geura tepung jemurkana. Pak Upas, abi. Nah, urang tiasa ku leno teuing atuh. Da kuduna mah wanci asar teh geus tepi, tapi nah ayeuna mah di dieu keneh geuning. Tah para wali aya kecap leno eta teh bahasa Bandung, bahasa wewengkon. Leno teh kenor sedulan aluna. Mangsa alam harita teh geus wanci asar. Den Purwa masih keneh aya setengahing perjalanan can tepi ka lujujug. Atuh kacida ngarasa kesalna lumampah teh. Ari sabab geus hayang buru-buru tepi ka Kalang Sawung. Hayang geura tepung jeung murkana. Pak Upas, abi anu nah urang biasa leno teuing ada kuduna mah wanci asar teh geus tapi nah ayeuna asa di dieu keneh ieu teh. Saur Den Purwa bari ngarelet ka belah kulon nyawang Batara Surya nu pijeukeut kana munan gunung.
dan dijajab ke ongko kurecetna sorangan jeung tong ngirit anu reang di sarada mapaisan alam. Juragan mang oge asa cangkel hoyong gara anyog kanu dijugjug nanging ugi jam sing sabar bae anom da mualami deui gedugi. Tuh pasir itu tos katina seep tanyakan eta oge atuh dugi ka wewengkon Kalang Sawung anu dibujem ku salira. Cek upas karya nuju ngunduk ka hari. Memang bener mang geus ngaliwatan pasir eta mah tereh nepi tapi hati kuring teu puguh rasa ieu teh mang. Nah aya kila-kila ngau di tebet rata-rata sasaribet ngalenya panjang asal walawang pikir palang siang ieu dan Purwa tekembak nyarosna terus anjeun saperanae berjeng istighfar lebeting manah. Ari mang upas karya ruasin pok atuh harita tumanya deui kalawan daria. Nah aya naon atuh aden anom da mang mah teu ngaraos nanaon anu matak mah anu kudu oge atuh teh nyaho da. Nah aya naon ieu teh tapi ya geus lah teu kudu panjang mikir heula aya mah urang leumpang rada gancangan mang mana anu miringan. Atuh harita dua nana jarompe teh anu ngomong kadenge iwating gerbeg dadang pasukuni ban lemah. Dikencarin jalan kadenge suradang daunat auting korosating keresek jika na baik katebak ku angin soy. Barjengting arulang jika dungagu payan belah tonggo horean suratong ngere pateng balanjing baturna. Mata kelalawang jenting sadaret kada hate rusras kanu mangku di lembur. Mincak mangsa wanci magrib. Den Purwa kadua mengupas karya tepi papaguron Kalang Sawung. Atuh dibagiakeun kureangna surat jangkrik jeung gaang, sedengkeun murid-murid da panguron eta kerja rempe simpe. Teu aya kagiatan latihan, jiga nu keur baruga kasedih. Keke. Opas? Tapi ketelah karasa pisan comrek dan ieu teh asa bener. Aduh, asa bener-bener leungit sari ulang dangian. Katilarku pamandi pawala teh. Saur Den Purwa beri terus lumebet ka pakarangan. Memeh ka jero wewangunan narateret heula mangtuan kaayaan di dinya, nu karasa asa jempling jeung pangling. Laras adan anam meni simpe kieu ieu teh nah kamarana jamina apaan waktu semang tadieu mah kalintang seueurna jami teh dan anam meni ngariung bu palang siang teu araya di dieu dan anam asa tiraku mang jiga nama keur sarolat beureum heuh urang ka jero datang tu araya di jero bayu buana terus ngalengkahkeun suku muru kalawang rohangan tamu. Sang Listra piturus urup salam trojo aing biji hiji tantungan laki make pakaian sing sarua hiding. Jeung beri saring sabde. Horeng si mana horeng si jamid-jamid teh apok harita. Beri kasa. Jika nu teu wawuh kadungan atuh puguh Den Purwa rada ngarenjang. Parang dene kitu teh katutuluyan pok harita. Kuring teh Purwa ti Cibeni rek nempungan mang dipawara jeung murkana nu jadi pangurus dia coba bejaan aya kuring kitu. Si Jamid gerak salohok panon ngicing-ngicing payang sidik antekan Den Purwa sampai sadalila mainna kataras semuruasin malahan mah terus atur rengkuh dan ngading hormat pok sopan pisan. Gunung juragan manggalinggih katara ati si Jamid gugup. Han, kuring syukur pisan atuh ari menang mah diuk jig bejaan mang dipawara jeung murkana kuring perlu tepung ayeuna pisan bro. Cek Den Purwa terus cali kitu deui mang upas karya si Jamid galeus bari hatena deg-degan luas kedatangan ku Den Purwa teh
tekun selila ayam datang waan horeng murkana jeung si Jamil maranggo tepat tepung jeung semah murkana kerang kerung tapi gancang nyebutkeun semu api-api biar malah baik kok harita aturan Kang aduh manawi teh tamu ti mana ku bahadamang salongkong meh munjungan bari rengkuh hormat pisan padahal jero hati mah jijieun pangestu ieu keur sehat aya mah kamana mang dipawara Den Purwa api-api can nyaho hayang nguji kenapa madegan murkana sabab tadi kata saretan murkana teh jiga luas nuhun bagi dagang makan dupi perkawisi mamang madu abdi oge kalintang hanjeluna Kang margi kini musibat anu teu tiasa dicegah sarta abdi teu tiasa ngabelaan oge hapunten anu kasuhun abdi teu tiasa enggal ngawartosan ka salira jalaran dia repot pisan malihan mah waktos aya utusan ti Cibeni oge abdi teu tiasa tepang sakali deui hapunten Kang cek murkana ayeuna mah ngomongna daria geus bisa ngawasakeun dirina beureum cek kagok jeung asa-asa sok sanajan ngabohong atuh Den Purwa umut-umutan rek kaupas kalia rek kasih jamin tok deui harita Den Purwa nya teu nanaon mergi teu mati tapi pernah akan datang ka dieu teh jadi junjung angang teh aya perlu anu kakida pisan penting nah sebabna akan ngomong kitu sabab ngadenge beja ti jama saliwat yen cenah mang dipawara teh ti lardunya akang teh can saya no sababna akang can saya sabab eta beja teh lain ti jama nu bisa dipercaya sapinuh nah tah dumeser kana eta akang teh buru-buru ngutus ka Mang Upas sangkan neangan katerangan ka dieu ngan hanya ka teu matak dugumakeun nya ayeuna akang ka dieu marangan Mang Upas kumaha atuh anu sabenerna naon anu geus kajadian di dieu jeung naon anu jadi sababiahna nu matak teu buru-buru ngabejaan teh Den Purwa nyaros kitu bagian gegep seukeut kana beungeut murkana sorot panon terus kena jantung dia tawe tumrapna kamurkana mata keratung jantung di adu tutunggulan sekali deui hapunten muka suhun Kang aduh rumah sepatunya maksudna kumaha teh mumpun janten marginana kieu Kang Mang dipawara teh dina hiji waktos nampi ulun manti hiji jami ngaku-ngaku urang Gunung Kalayar terus lajang dicumponan malihan ngadi sarengan ku bisim abdi teh nanging ngaki itu di setengah perjalanan dipegat ku dua bega dua anak nganggo taregos atau piping anu teh sidik rupina terus nya nu salajengna atuh tarung kalintang pisan ragotna da matak ngabahayakeun rupina bae Mang Dipa teh nuju apes anjeunna katibanan panungul ti musuh dubikeun ka ngarumpunuh lan untungnya abdi teh yakin kasebutan kanggo ngabelaanana lebah mana ngabelaanana lajeng dipanggul dipantun kabur we bari jeung dibarengan ku sieun nanging si bega teh teu ngantep buanana hudag-hudag ka abdi kamu sarta ngalampagkeun pakarang alias sakin kasolotik anu kena kana ti kurang anu jadi papanguto Kau ingat sudi seorang pusat nugi kalang murkam. Dan untuk di perjalanan waktu kapal ini pergi emutan abdi musur kena usaha nyelamatkan Mang Dipa. Kau kabur sakuat tenaga Kang yang lebihan bayi. Terang-terang yang Mang Dipa merantus katiruk di kolon aku pesobalati. Itu dugikan tadi oteh mengkandung ayuna we abdi hanjulu kabina-bina Kang tetiasa ngabelaan nama itu tak itu anu tumibak ke Mang Dipa teh Kang mudi cetan kuninga sareng kesanga maklum kanan rupi nu parantos kajeng tanang Kang kes tang bari jeung cerik nerangkeun atawa ngabelajar akang mah tenang-tenang lah murkana atungingkeun nalakuna di parung jeung sanawara
kelawan lain sebenarnya deh. Dan bukan sekedar akun-akun buku. Tapi dina ngomong nate ceria pisan, jeung bisa niron-niron anu sedih, nyanampi andal. Sangkan Den Purwa bener-bener percaya karena naon rupa omongan manehna. Ya Allah ya Rabbi. Kutan teh nepikeun kaki itu padahal saja salabutin ku abdi di papanggul teh mah di bawah tetus ngalepaskeun nyawa we paminten barang digubrageun ku abdi teh diturunkeun mangan teh sudah ti guru kes saha kira-kira tah eta begal teh geus aya lalatan atau acan jeung nadina sababna pangna teh buru-buru ngabejaan Kakang. Aduh mau Kang. Aku di kantongan doona. Sabab Pergi. Aduh mateni teh acan kapalurung Kang. Ujung-ujung jenengan sareng pamatuhanana sanaos tapakna oge teu kantos kapanakeun. Kebenten juga setan teh mangklu kalampahna teh Kang. Melihat bapak terus diberi ku abdi teh Kang. Merjeng ngabantun balat sesekapna. Nanging kaya hasilna Kang kalaka capewe jeung nyeepkeun waktus. Nya pisan anu ngajantunkeun abdi hilap teh ngaena masihan wartos ka salira. Sanes teh hoyong enga-enga. Nanging panu penasaran hoyong kenging anu jahatna bangsa teh Kang. Begitu nusaresna Kang mugi kasaluntur manah ngapunten kana sagarupi kelebatan. Rai Kang murkana betul bisa mereka-reka omongan nate. Napohong nate uling-uling malahan mahatena mupuas marigina jebian dina jero hatena mah. Kutang teh kitu nyai. Tepung nyatana naon atuh arisnya mah kitu. Nyen hanya kana teh ieu nu mateni Mang Dipa. Teu pakam teu kapanggih laratanana. Nah saha kira-kira manehna teh jeung urang mana deui? Urang teh perlu ngayakeun panaluntikan jeung balitungan jeung maranehna. Saur Den Purwa berjeng ti papertak timpulkeun turutna. Geus jeung cicing kan geus mateni Mang Dipa. yang aku sadaya-daya Kang. Ayeuna bak itu ayeuna untuk kajian tenan mangawe yang aklun kasera akang da kedah kumaha da abdi teh Kang ari usah mah tepetot-petot bar bisa mingaro gagal terbiasa di waktu jalan. Des tong di barungan jeung ceuri katu ngomong teh puguk kitu mah. Aduh. Den Purwa telah ngahulang emut tengah nyawang tengah kejadian antumiba kemang di pawara almarhum. Nyipta-nyipta na rupa nugas ditungengkeun bieu kuburkana. Sedengkeun ari si Jamid ngut-ngutan jiga anu sumuhun ngarti kana eta kejadian. Padahal mah hate si Jamid surak jeung nyangsilikeun muji ongkoh kaburkana. Peda eta ngomong ngabohong ngabikeun kalancar. Parujung karena omongan murkana anu sakitu hadena jeung rikip bisa ngumutan kejadian sabenerna. Bade kumaha maksud akang aida Kang sumangawe abdi teh siga ngabantu ulang ros kanggo Kang pemerintah abdi sadaya margi abdi sareng ngarencangan perantu sayaga kanggo nampi timbalan di salira Kang. Kas. Eureun heula ceurik jeung sisimukeun moal ngarti lamun moal kaharti lamun ngomong. Ari anak buah anjeun kamarana lainna teh asa tiiseun geuningan jeung teh kumaha kaayaanna sabada Mang Dipa pupus. Aya saya oge Kang wancitu mah nuju ngarariung we di masjid aya oge anu nuju ngobrol di kamarna masing-masing. Ari kagiatan latihan kegiatan latihan tu sapra pupusna Mang Dipa teh kepaksa we liren. Kepaksa liren kumaha maksudna? Sumuhun waktu cukup bangsana kanten sebentar pamjasa cerita orang tumela
Insya Allah mudah-mudahan orang peranjang bisa tiasa tepang di rumah bisa menjana cerita anu sarua bagian anu ka-40 benatna. Mangga jeung haturkeun nuhun kumaha perhatosanna ujian kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.